da isu kene teh si salaki teh geus muruku sunu kunaon cenah teh Pina. Heueuh pedah teh Pina teh hudangna beurang can masak can naon cenah ieu teh rek init ka kebon teh. Manehanana geus nununguan ti tadi ari teh Pina hararese atuh ga neuleuh aing teh loba pigaweun atuh nya wajar we aing teh kaberangan saeutik mah. Ni asa dibabarik monyet edan ieu mah cenah diburu-buru kudu buru-buru dah hayang init isu kene ga neuleuh cenah can aing teh ngadangdanin heula budak. Can budak teh harus dihuapin dulu cenah ari taeun manehna teh enggak ngabantuin aing teh atuh matak naon ngawadahan dulu sangu atuh gimana we atuh ngabantu-bantu ameh teu beurang teuing. Da aing ge sakapeung mah osok ngarasa capek ngarasa jenuh jeung pagawean anu eta-eta we unggal poe teh digawean teh. Matak naon kali-kali mah ajak hiling pamajikan teh lain tita ngatur duit we bari duit anu sakitu lobana kieu cenah kot ka dieu teu nepi ka itu teu nepi pokona mah pararusi. Oke lah markindit mari kita indit cenah kusabab ini teh geus kaberangan cenah itu deui anak-anakan geus nungguan hayang dianterkeun heula wayahna si salaki kudu nungguan heula sakedeung teh Pinana erek nganterkeun heula anak-anakan. Kusabab karunya anak-anakan mah nya kudu cenah leumpang sorangan bae urang anterkeun heula cenah sakedeung mah. Pokona mah geus beres nganterkeun makari barang gawe we.